Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang ngawitan ngaos kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah. Dikawitan ku ngaoskeun bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab hikam kalawan ngalap barokah ku nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu mapari nikmat ageung di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu mapari nikmat alit di akhirat tungkul. Maksadna atanapi penjelasanana bismillahi ba anu aya dina lapad bismillahi ngagaduhan dua makna. Anu kahiji maknana litabaruk hartosna ngalap barokah. Anu kadua maknana teh lil isti'anah hartosna nyuhunkeun tulung. Maka dina ngalogatanana tiasa dua cara. Upami bakna dimaknaan litabaruk berarti ngalogatanana kieu ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab hikam kalawan ngalap barokah ku nyebat jenengan Allah. Upami bakna dimaknaan lil isti'anah berarti ngalogatanana kieu ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab hikam kalawan nyuhunkeun tulung ka zat anu jenenganana Allah. Maka dina nalikana urang bade midamel sesuatu anu sae, maka pas bade midamelna sok tangtoskeun maknana. Nah bade makna litabaruk atanapi makna lil isti'anah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dina ieu bismillah disipatan kudua. Nu kahiji Ar-Rahmani, anu kadua Ar-Rahimi. Ar-Rahmani logat biasana anu maparin nikmat ageung di dunia sareng di akhirat. Disebatkeun nikmat ageung pedah anu nampina seueur. Buktos nama jalmi mukmin sareng kafir. Sifat anu kadua nyatana Ar-Rahimi anu maparinan nikmat alit di akhirat tungkul. Disebatkeun nikmat alit kumargi anu nampina saalit. Buktos nama jalmi mukmin wungkul. Bahkan dina ngahartosan atanapi isi na Rahman Rahim teh aya sababaraha penjelasan. Aya anu nyebatkeun bahwa eusina nikmat Rahman teh tilu. Anu kahiji nikmat ijad, anu kadua nikmat imdad, anu katilu nikmat iman. Nikmat rahimna aya dua. Anu kahiji nyatana dilebetkeun ka surga, anu kadua tiasa ningali Allah Subhanahu wa taala di surga. Eta penjelasan anu aya dina bukuna kaluaran ti Haur Kuning Salopa. Urang lajengkeun. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadaya puji kagungan Allah Subhanahu wa taala. Puji anu opat, qadimun li qadimin, qadimun li hadisin, hadisun li qadimin, hadisun li hadisin. Sadayana puji eta milik Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamina nu mangeranan sadaya alam.
wasola sareng muga nambihan rahmat. Jadi wasola teh muga nambihan rahmat Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargi na Kangjeng Nabi, ka para sahabat na Kangjeng Nabi, sareng muga nambihan kasalamatan. Padahal mah ari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad mah tos seueur rahmat, tos seueur ngingkeun rahmat, tetapi na ku urang didoakeun pamudah-mudahan leleberanana nyatana dugi ka urang sadayana. Salajengna amma ba'du, salaresna mah teu kedah dilogat deui kumargi simkuring parantos ngadamel video khusus ngalogat kitab Al-Hikam dina channel nu ieu keneh, dina channel Takrib TV. Amma ba'du, anapun dina sabak dan maca bismillah, alhamdulillah, sholawat sinareng salam, maka nyerios al-murtaji jalmi anu ngarep-ngarep kana dihampura na pirang-pirang kalepatan kagorengan, tegas nama Abdullah bin Hijazi al-Kholwati al-masyhur anu masyhur bi Syarqawi ku Syekh Syarqawi. Jadi peryogi kauninga bahwa sarah sisi anu henteu dikurungan eta teh kagungan Syekh Syarqawi, pami anu dinamatan atanapi anu dikurungan eta mah pengarangna Ibnu Athaillah, pami dina sarah tengah eta mah kagungan Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah bin Ibrahim bin Abad An-Nabziyu Ar-Rondi, Syekh Rondi kagungan natif sarah tengah mah. Jadi saur musonib sarah ngadawuh jalmi anu ngarepkeun kana dihampurana dosa, tegas nama Syekh Syarqawi, kana lapad hadihi taqidatun latifah, ta ieu teh saur musonib sarah sisi, ta ieu teh anu hadir dina mana, maksudna anu hadir dina mana teh eusi anu bade dikarang, anu bade diserat, ta ieu teh taqidatun latifah, pirang-pirang sarah penjelasan anu mana nyarahan kana kitab hikamna jalmi anu makrifat ka Allah, tegas nama Syekh Ahmad bin Athaillah, anu mana pamaksadan Ibnu Athaillah ku kitab hikam teh dina kagalibanana eta teh mituturan ka jalmi-jalmi anu ngagaduhan maksad husul ka Allah Subhanahu wa taala, asodikin anu bener kabeh. Oge watarokihim sareng naik ke nana muridin ila maqamil irfan kana martabat makrifat. Jadi tujuanana Ibnu Athaillah teh pami di dieu mah dua, nyatana mituturan mapatahan ka muridin, anu kadua nama naikeun nana muridin kana martabat makrifat. Maka saur Syekh Syarqawi payam bagi atuh mesti cenah pikeun ka kuring, pikeun urang sadayana anak tasiro ngaringkes kana mertelakeun anu dituju anu dimaksud ku Ibnu Athaillah. Jadi kuring cenah arek ngajelaskeun saur Imam Syarqawi, saur Syekh Syarqawi bade ngajelaskeun kana naon anu dimaksud ku Ibnu Athaillah kalawan bihasabil